nyata nu ngadamel langit bumi nu kamari geus dicaritakeun zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai' jagening anu nurunkeun hujan Gusti Allah nu ngajadikeun jajadian Gusti Allah anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusi-eusina adalah Gusti Allah seluruhna didamel ku Gusti Allah nu kasipatan ku kos kitu mah pangeran teu aya deui ialah Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu pangeran nu wajib disembah kecuali Allah khaliqu kulli syai' nu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu sok geura ibadah maneh kabeh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah huwa ala kulli syai'in wakil. Dijelaskan deui Gusti Allah la tudrikuhul absar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikuhu aya bahasa idrok teh aya nu ngamaknaan kana ru'yat di mana-mana diisdadikeun kana basor teh aya tilu maknana bisa dimanaan ku rihatun nazirah mata aya de al quwatul latifiha kekuatan nu aya dina mata basor teh nomor katiluna di manaan ku al basirah nu aya dina hate berarti mata hate urang mah basor bae ya hopan urang batak lamun teu ngaji tafsir cara Muhammadiyah moal beres kajian buku mah hese Al-Qur'an mah batak teu meunang ditafsiran ku sadaek urang ku sakahayang urang tinggal nuturkeun kumaha uraian tafsiran Kangjeng Nabi dijelaskeun omonganna ku para ulama urang mah hasil daripada ulama nu kuari ku urang dibaca ialah Imam Jalaluddin geus sakitu tah jadi urang mah tenang aya nu nanggung jawab basor soteh cak anu teu cadel cak nu cadel mah basol basol cenah hese cadel mah urang mah basol nya mah basol aya jelema magahan tauhid pas lebah basor sifat Allah anu wajib ka Allah basol nya ngomongna basol siapa basor ulama KL baso jadi baso siapa saya cadel baso tak jadi idrok teh di manaan ruyat nu mantak Imam Jalal di dieu ngajelaskeun tafsiranana aila tarahu berarti idrokna diisnadkeun kana absar di mana ru'yat neuleuh ispiaratianna wallahu a'lamu bimuradillah tudrikuhul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah malaya nu bisa deuleuh ka Gusti Allah nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan
begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah. Allah 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 ngegejay setan. Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula. Anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula, bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali. Kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula, geus teu kudu ibadah anjeun mah, salat geus selesai anjeun mah, puasa geus selesai anjeun mah, pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula. Kumaha eta Tuan Abdul Qadir? Tuan Abdul Qadir langsung hudang, langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir. Wager bae. Jurig sia. Iblis ya setan. Aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu. Coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa aya sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan. Ijazah zikir misalnya sambarangan baik atau menang di bukunya na tengah peting langsung zikir baik atau neangan tempat nu sepi di handapun tangkal caringin digeges ya langsung nyana zikir baik illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ayo nu ngagenyai nya hehehe aing pangeran cak. Oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali. Nuhun pangeran. Ambo eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring. Tuh kan haju bae nyanana ge langsung bae ngaku ka panggih pangeran nikmat luar biasa. Okos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah engke gide keun langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya teu kumaha ge make dalil Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup ka dinya bebeja ka almarhum Abah Kula Masya Allah cak Abah coba guru deh cak dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapiraun Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kumaha ya guruna ieu da dia teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup ka dinya bawa ka dia geus diservis ku Abah lain motor bae diservis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku Abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu carekan ku Abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum Ahmad tarurun kabeh ka dieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh aduh ada jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek Abah lamun eta diteruskan kula dek lapor ke Pak Bupati kemudian ditangkap kabur bener ka Tasiknya na ieu serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya
balik jadi itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tamah urang Cirebon Lubon nu arara asup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebonna Bah Umar kuari ge masih kene aya kene anu neruskeun Bah Umar nu nya na Makkah teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ka pangeran ulah sok sambaran la tudrikul absar moal bisa kadale kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadele wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalab nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantep lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la hurufna pitudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tamang ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana mak jeung lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku mak jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada nyu batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sakola nu teu ngaji nahwu la tudrikul salah aing la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul sebenarnya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasar geus la tudrikhul absar aing kudu naon deui atuh goblok ropang geus dasar geus cer geus sukun geus tolol cenah sia mameureun pugu jelema bengek lain ngabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorok teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia hah ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukimah
biwuku nisbatil kalamiyah ari salama mahukima biadami wuku nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salam nu kos kieu ngaranna hiji tah. Nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia nu teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya gitu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai jaheun nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu ma apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun. 4 berarti 4 kali 4 jadi 16. Matak diruntuykeun tak ku santri mah. Kulun pakulun kulun pabadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasaya badun palasa badun. Bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun pala saya laisa badun beres. Ayo dah kau ada itu. Nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae. Bisa ajeun kumaha. Lantaran mama mah cowong ngajina. Jadi begitu cowong ke keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal. Anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik. Wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah. Ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nya nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngadoa aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Ai kuari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu nyaho bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu nah kitu deh
ditanya ke masyarakat iya ngenyang-ngenyang di ditu itu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan dihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti kodiah kuliah mujabah kan geunah ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du nah berarti kodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna muka deuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam salasi di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cak modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari ta eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kita ulang mantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'u eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiah salibah kuliah geus beunang tak ku santri ji jeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di mu produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu toh nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan dengan Al-Qur'an la tudrikul absor berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran salah sekali moal bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga cat suah sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah masya Allah
tinggal kuari apakah yen teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae. Nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid. Berarti kurang kudu diteuneunan qaid. Geus lamun make qaid ngaranna jihad. Engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna aya 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina anu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa muhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleun tamah santri teu ngaji muhtalitot teh mongkos can geus ngaji samsiahna geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu awas salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamat zatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh jaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia ge teh kaharti kan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al absor datang ka mana ieu al absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yallati kamu piha bidawami subutil mahmulil maudhu awasala bihi anhu madamazatul maudhu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad jihad daiman la tudrikuhul absar aeda iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad da jadi ieu qadiyah muwajahah bijihati daimah mutlaqah tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus bisa jadi koski itu ya eta gaji teh koski hese dua tak imam sampai dek kabongkar eta kakarak lah saceuhil tetencana naon oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata
daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa deuleu ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaranna tailah nu kos kieu aya daimah mutlaqat eta ngaranna jihad kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna ta eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana naon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku Mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak Mama muantah ya Allah batur mah kos kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleu hasilna ku Mama ieu nihil asal di jaman istri menihil kabeh bisa senyawa kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit juga dan baru aya hiji oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah Mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku Mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak Mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku Mama gitu gratis untuk henteu gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di Mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku Inova tolol teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh Mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat timimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga Inova doang titah ngaji sirana siratu pas kita goblok tau minantu iya dongeng Mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun
anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap sugan tadi iring Agus tuh jadi kabongkar tak ku Samsiah mah geus inokos kieu karena kok dia salibah kuliah muwajahah bijihati iman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sekali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke mata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman ae bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek naon tuh jangan ini teh nyaho jacana kudu muara gaji mau martil teh mah nyieun imah meureun masyaallah da teh hese gaji teh hese tah eta kakaraksa filsafat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah ya ge bi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos kitu Waladiyah tah eta leutik kitab dah warna rese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisana engke mujabah juz'iyah geus lamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul absar ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita kos itu sengaja tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing nu ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah saha anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mutamad tambah tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae
sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina. Apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya. Batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah, Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi urang Habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah. Berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Musa. Waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah, ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti. Kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti. Yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup deuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal paeh. Di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur. Mal bisa Musa kajen kumaha gitu. Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah. Neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan. Emang teh yakin? Yakin tambah doang Gusti. Eta kan bisa ngotot ya. Ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kara itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa deuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang ge teu nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajallina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep
awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak kurang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngredit kene. Kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil be dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah. Moal bisa. Dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah. Lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu. Mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang kieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting ku hari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbih nage loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daek nya ku hari baca kelan tasbih nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan-perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener sekarang bere mulai zikir tengah peuting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit moal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun tikeur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah tikeur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geuing kara kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kiai ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah
Allah bae aya waktuna tiris. Ieu gangguan pertama bagi aki-aki. Tadei ini make jeung tiris-tirisan segala. Aduh, Masya Allah, asal aki-aki na atuh geus. Berarti moal beres da zikirna tah. Ulah geus lah geus kolot ieu. Maker ka Allah ye, ka Allah lah. Kara kuari bae. Tungtungna mah penting lain zikir ngadu omong jeung ini. Zikir. Maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat. Naon nu dipake ka berat? Naon dipake ka berat? Warung geus dibikeunan ka anak, sawah geus dibikeunan ka anak, kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masa akan numpang bae di sia. Ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh. Ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah. Dirurub kabeh, dirurub sakujur awak. Kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum. Ja tadi keur sakarat mah henteu. Ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa. Ibadah ngan sakadar sabara taun tapi bakal diberes surga. Ya Allah ya Rabbi, mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kanikmatan dunia, kaladatan dunia, bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat. Dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya, tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya. Tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala, dakwahna lillahi taala. Geus kabeh lillahi taala ketika maut eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara ajak ka Allah. Maut di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeut na marahmai beungeut na harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teu dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorgana engke ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar Insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar. Di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nuku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleu bakal di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teu moal kadeuleu ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan, anu ngaran inuman, anu ngaran kendaraan, anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan naon matak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinana nemen ku urang teh ngan teu diminyak misikan doang teu diminyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu nu aing nu ka bogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tah mah kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jada ngan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu diminyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kunaon eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue
Kermejena kieu pas dek di dahar kunyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Jisa suara sarwiti. Waalaikumsalam. Saya tak. Abdi Kang Jaid. Barang di dalam buka sarwiti. Kue raga kemana mah berentek kajawat. Oh sarwiti sayangku, masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada diminyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh. Tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleu Allah. Eueuh naon Allah jang sia kabeh. Aing mah jeung Allah bae. Tuh eta kos kitu. Lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung sarwiti. Kue ka mana Swabodo? Artian kue kos kitu ieu. Aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh. Geus los jang sia kabeh. Weuy, sama kue ku ucing Swabodo teh. Geus teh dipirale. Sebab neuleuh bibirna komo geus senyum masyaallah. Nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah. Nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang aduh jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh teh pan urang beuh hate teh aja jantung beuh kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis kok mau hajunya na bari nyuguhan masya Allah bari sengit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayak ka di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum itu beres jasna masya Allah oh isi budak tapi anakan bae tetap itu diakangkeun jadi sakali diaagan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu teh eta doang tah eta kos kitu na ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat. Urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut teh nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna euleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna. Adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda.
Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu, kadeuleunan ku Kangjeng Nabi lain mah kitu, ku para wali mah kieu, tergantung kumaha martabatna masing-masing. Kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah. Sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah, cinta urang 100%, kitu bentukna cinta urang 20%, 80 kitu bentukna cinta urang 80%, kitu bakalna tan mantek cinta urang ka Gusti Allah na. Tanda cintana daek berkorban, tah jang agama, tah jang agama, tah jang agama, jang ulah-ulah harta, yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun, jang luhurna agama Allah. Henteu aya jual beli jeung dunia teu aya. Nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang lillahi kalimatillah. Saddam Hussein aing mah pokona perang lillahi kalimatillah. Sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi. Diulahkeun urang mah bener, diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah. Mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu. Coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana. Keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara mantap wani perang daripada diobok-obok ku kafir. Sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakalna agama mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakali nyana macaan sejarah. Iran diperangkeun lain kakara kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari. Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna. Indonesia teu diperangkeun ieu kuari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth na geus teu bareres mah. Boro-boro budak ngora ustad ge di dinya nu aya BH-an doang, nu aya sempakan doang, tarolol jasapan goblok tolol. Lain seuri saya mikir goblok. Karo bahaya di urang. Teu larangan di urang teh. Di zaman kurang keur ngora mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh, deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan. Itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba dideuleuh tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atawa Kebon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara. Di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina di HP polisi ge aya goblok dibikeun ka babaturanana ambalaya ne kumaha negara urang coba ayo pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya mantap cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi cek Amin Rais siap sudah cek Gus Dur belum siap coba dah lihat bener bae kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 minta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkan geus boga incu lain seetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ke handap deuk kumaha kaharepna
ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 ka itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat kitu waka disalahkeun anak bapana heula anak tadi diajikan tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kareupna ya Allah ya Rabbi wakil cek sagala muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang urang teh neuleukeun jadi kicepkeun age ku Allah dideuleukeun age ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihatoh yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihatoh teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoon nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah deuk dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum ben sabelah kieu deungeut Allah nya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kanyahoan bae Gusti Allah masyaallah kam tasni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe endeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun simban undeu ka pabrik teh bahenol dideleukeun kunyana nu putih dideleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngerebek di neraka mah neuleukeun simba doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nyana ge atuh senyum sagala itu na ge senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abo ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nina atuh nyarekanan wah senyum kan wah tuh tahu diri cemburu berarti lu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu Allah bae masyaallah ya di negara urang kos kieu ku hari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebal neuleukeunana geus
geus teu karasa ta dosa. Kotrotan-kotrotan pasoro jabalan. Sakali-sakali horeng dosa jadi segede gunung. Ih, teu kumaha deh. Singa dewata. Urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia, di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga. Karak besana tapi di dunia urang dideulekeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60 50 60 70 geus kudu kieu bae tadi imah Gusti mata abdi. Alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu. Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti. Deui pemuntayangan niwal ti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka. Tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampura ku aing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampura ku aing memeh bae sia geus bisa tobat coba timiti kuari datang ke selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang tak asa geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka haji ih saya pemajikan apa dek sare heula heeh bae ngeunaheun ke ka masjidna bae hampang je ya ieu ondo teh naon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilongok bisa berjamaah sakieu di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping na putih amat teh budak karak tas tobat ayo kadedeulekeun keur salat ge kadedeulekeun lain kadedeulekeun Allah ping-ping poar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mana nya di kontrakan mana eta budak masyaallah aya nyaho nomor HP-na subhanallah bata dari bata turun ke hati dari bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dek disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal naon moal geus kolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah itu berarti tangtayungan ke Gusti Allah Allah langsung ngunaep sekolot sok loba ka mana geus banding jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa dok lelumpangan isu geus henteu lah loba maksiat waduh masyaallah cek do di imahna rada lain deui ieu bener kaji bener barang aya awe ge dihareup biasa nama diperhatikan ku pemajikan sok di deuleu ieu mah ngabalir maji itu dah haram ji jadi heureus ieu kulantaran hayang jasa nyana asup ka kadia sia kadia aya naon tuh kaji kadia aing hayang nulis sia bukaan tah neuleuh batur aing haram nulis sia bae ieu teu naonan teu naonan teu usah saya ibu saya incu atuh incu mah incu urang ngajuki atuh ya neuleuh batur haram mending neuleuh sia bae dibuka di deuleu ku nya aja peot orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilil lihat ton mantak nomor kahiji yaroha wala yarau
nomor kedua nayuhi tubiha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manya ka para kakasina Gusti Allah maneulekeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam bis-shawab Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail
Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris